pamirsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib atau pada penyangkong kana waktos mangga urang teraskeun si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Pemirsa, memang salah perkiraan Andi. Temencok setik oge yen aya nu galungan di tengah-tengah tegalan sarta teu katinggali di sisi jalan. Eukeur mah kahalangan kurarmetan rungkun-rungkun saliara. Katambah deui jolok di jalan gede jeung semu kabelah kenca deui katutupan dajegna tetangkalan mahoni. Sedengkeun anu harita keur galungan teh daya lian ti pamajid nu keur dikarpu ku bawi ka apa katut murid-muridna nyaeta si Dorji. Katut dalimin malah karena oge pipilueun ngan manehna mah teu lila miluan teh pugu ngahaja manderikeun maneh ngarasa mandeg mayong ngarasa era bakuna mah tapi ari rasu kanyerian ku Nyisari pudig-dig pe nafsuna teu bisa diampeuh deui pokona mah kula wedetna gumilar teh kumanehna geus dianggap satru kabuyutan anu perlu dibasmi. Keur waktu tadi teh bawi kalpa katut murid-muridna mentas ti salah seorang muridna keneh nu mangkuk di wates. Ari bawi kalpa sajigna ti lembur wates kalawan ngagunakeun jalan di Tanjung Pura. Tidinya terus mapai jalan rondaan anu berasna ke jalan sepur eta ka jalan kereta api. Tidinya terus ngetan mapai rea anu maksudna deuk ka Wanaraja nepungan murid-muridna anu geus bawa cacar di mana-mana. Bawi kalpa dalimin atau Hasidorji seorang oge taya nu wawuheun ka pamajid tapi karena mah lain deui wawuh bukitna karena ngaharewos ka bawi kalpa yen eta teh pamajid cenah. Beunang disebutkeun masih kula wedetna gumilar keneh atuh puguh we tumurapna ka bawi kalpa. Jo video nafsuna lantaran lain deui ngarasa ceceubna ka gumilar teh. Dumeh geus kungsi ngelehkeun manehna ku kituna teu antapara deui. Gapluk bae pamajid teh ditarajang ari pamajid manehna saeutik oge teu ngarasa kaget. Lantaran geus meunang beja ti gumilar yen ti heula teh cenah pernah patelak jeung nu ngaranna Wikalpa nu cenah mah guruna pabarja musuhna baheula. Malah karena oge ayeuna mah ngomplot jeung bawi kalpa anu pasti pada ngabogaan maksud teu hade pugu geus nata papan jaja oge karena teh kungsi narajang waktu manehna kapergo keur walo basa ngajorag ka imah gumilar. Tapi tetela pamajid teh lain pitandingan bawi kalpa lantaran sarawa bae jeung waktu ngalawan gumilar bawi kalpa teh ampir-ampiran kateter ku kituna terus bae pamajid teh dikarpu ku tiluan mimitina mah galungan teh di sisi jalan lila-lila nyedek ka tengah tegalan katuhun jalan anu saterusna nengah lantaran ayeuna pamajid jadi kepaksa kudu terus-terusan mundur sarta disedek ke tengah tegalan. Diraponan kutiluan anu tingkat pangabisana lain hanap-hanap nyara dari weuh oge nyangarupanana katambah karena oge milu ngabantuan lantaran geus sidik ayeuna mah pamajid teh moal aya kemenangan tanagana geus tembong mimiti leuseuh. Manehna anu ayeuna dipuntaseun jalan belah kencang gentak kamplesat pikeun mere bantuan ka bawi kalpa nu tumrapna ka pamajid jadi asa beuki ripuh. Urang ngarecah ame badot teh Dorji. Euy, bawi kalpa nyarita ka Dorji nyebutna oge ame badot ka pamajid teh. Dumeh eta pamajid teh jenggotna anu kaayana geus cawukuk bodas. Halah, paling oge
ngabangus Andi ka itek kukula wikapa ulah sinan nangkung kitu tah pamajid ngawalkeun bari panona mah kacida cingceungna nganyahoan ngayonan opat lawan teh lain deui kacida beratna pangpang nama bawi kapa jeung karena anu kudu bener-bener yang harupanana prek siap waing bawi kapa nyebrut pereupna marahna beuki modal disebutkeun dek diperprek irungna teh ngarasa teu ngeunah nya sarua kula oge sanggeuk dina ku nikah pamajid ngegentak ngawangun jurus gelap ngampar lantaran nu sajena oge ngalah kalawat babarengan geus nyebrut pereup-pereupna jebrol si Dorji kebenangan dadana ditembrak ku pereup buledug Dalimin dihancap ulu angeuna dipeset ku tuwur sedengkeun bawi kapa jeung karna masalah lantaran keburu luncat ka kenca katuhun pamajid kana ngahambat tenggelan ujungna sabuk bawi kapa nyebrut jurusna hiu tenggelan ujungan peunang ditakis ku leungeun kenca pamajid ngalalapkeun badanna disusulku macorelatna kagigireun karena langsung ngejehkeun dampak sukuna karena kero lantaran iga burungna dihancak ku dampak suku sarta langsung ngabagieun ka kenca kilap pamajid malik kenca nyebrutkeun pereup katuhuna kaharup dibarengan ku pereup kencana ngaheumbat kagigieun mun kana mah gerung lantaran carehamna benang didagor pereup katuhuna pamajid sedengkeun bawi kapa mangagoak lantaran pereupna bentrok jeung pereup kenca mangkaning kulit ramona can cager bener urut harita bentrok jeung leungeun buntung Andi ngaturug ayeuna didagor deui teu burung we nyautan ngadatangan ka nyeri anu pohara geus kitu corelat pamajid kebelah si Dorji anu harita keur ngajurung gunung rek nangtung sarta tapara deui cakuk bae kekemplong ditajong si Dorji mino ngagerungan rasa nyerina dina dadana oge can leungit ayeuna geus dipino deui dihancak kekemplongna teu loba deui pamola pru we manehna labunya ngigir anu saterusna ngegeblak nang karak bengkang bari panonna mulana si Dorji langsung ngusak teuing hiu karasa dihandap aya angin ngagoyangkeun calana pamajid getak ngajauh kaluhur lantaran kumanehna geus kajudi sangtu aya nu boga gawe ngadodoh pleh teh bener Dalimin dina posisi ngadepong ari sababna pangadek poos lantaran suku pamajid nurek di pajegna teh sakilat leungit teu sasaran tina sasaran lantaran kaburu ngapleset kaluhur jerot dampal suku pamajid dina ngagejigna pak deui taneuh teh nyiban pisan kana punduk Dalimin balukarna sampurna Dalimin dina nyuksukna teh anu saterusna ngadepong teu usik-usik lantaran kapiuhan bari nonggeng monggehek teu beda ti bolo anu keur ngala kasira hiu deui karasa angin nebak ti dua jurusan kilar panon pamajid hirup kabileung bawi kapa jeung karna geus ngaharembatkeun bedogna bedog anyar deui lantaran bedog-bedog nu ti heula mah geus parotong jadi korban hauruk koneng Andi teu talangke disat bae pamajid mesat bedogna ngabarengan badana ngareundek bari ngangsor suku kenca kaharup terang bedog bawi kapa anu datangna ti katuh teh beunang ditakis ku bedogna corelat ti pamajid kaharup pikeun ningkaan bedog karna nu nyerepet di belah kinca bedog karna ukur ngahancat tapak hiu bedog pamajid disabatin ke tukang ngabarengan suku katuhna ditarik ke tukang terang bedog karna beunang ditahan ku awit pamajid ngarobah gerakan bedogna rek dipake ngarojok badan karna sedengkeun badanna nuturkeun nyerong ngatuhu sajalan jeung bedogna srog ke katuhu maju sedengkeun pereup kencana ngadius nganca caream bawi kapa nu kayana keur ngadayagdag jero kipat teh hideung kana pereup kencana tos temis deui tina sasaran tapi ahli gerakan bedogna mah poos lantaran karna di
kuranjat ngejauh ka tukang dina gerakan jaler kasaatan. Bawi ka apa anu naas teh careham naas nyengso ulah ngejat karena sing era kutang tungan dulu pamajid ukurowok ngerasa cuak kabina-binayan karena teh ngabogaan gindi pikir belang bayah teu kableg pisan rasa rumasa sakitu pihak kumilar mah loba ngelehan tapi hari tekad karena mah tetep madengdeum anu hate anu sakitu goreng. Ulah ngahuntu pamajid gelar raga pangeran mah awak kula ongko tiba heula oge kula mah tetuluk taluk ka di ka teh teu kana kalah ngebrekeun lelewa anu pikacuaeun nakar kitu kayangan nikah teh karena ade terima ya ku andika pamajid pelesat loncat ke belah karena sedangkan bedogna ge geus nageun dia dihareupeun dada tapi karena nyingjet ka belah dorji kapal basi dorji terus nguliwet ke tukangeunana pamajid bakat ku geus teu kuat nahan amarahna dumeh ngarasa dicau gado ku budak satepak manehna ngegentak disuruh tepus kuluncat anu teu kira-kira hebatna badan ngalayang ngaliwatan badan si dorji sama sekali kumanehna teu katiten yen si dorji teh geus eling tina kapiuhanana harita barang karasa pamajid ngalayang luhureun teu ngagentak si dorji ajelung kulung bali ngahiukeun peureupna ka luhur dina gerakan ajul gedang teu ari lo awak pamajid ari hamak poe kemplong dianca ngan untungna teh si dorji teu ngagunakeun bedog lantaran waktu dianca ku jurus gelap ngampar teh bedogna kabawa ngaceng. Aduh, pamajid ngekerok bari ngarasakeun eungap nu lain dikeuna sarta teu antap parade kedebut bae manehna ti susud teu jauh ti si dorji hiji kesempatan pikeun kana dalah pikeun bawi ka apa oge anu harita geus siap bari teu lepot tina bedogna iya modar ayeuna mah si Majid bawi ka apa pinuku ka bunga bari bedogna ngahiup babarengan jeung bedog karna ku sareret mah pamajid teh geus moal bisa ingkah deui bakal papanggih jeung pati bakal tepung jeung uga aja nu ngarongheap datangna dilantareunkeun ku bedog-bedogna bawi ka apa katut kana malah pamajid sorangan pikiranna geus nepi ka dinya ayeuna teh mangsana pinanggi jeung beberapa rahayuan ngabobatang di pakalangan tapi eta kabengan saukur di paparah anus disaluyuan jeung syariat lahiriah pada alih hakikat mah kacida papaling pangna seperti kayaan pamajid ayeuna memang manehna can nepi kana niti wanci ninggang mangsa anu geus digariskeun ti ajalina buktina meh bareng jeung ting kolebatna bedog bawi ka pakatut karena anu rek ngacak-ngacak tonggong pamajid sakilat aya nu ngolebat nyampuk tin tanpa jirim nyaw-nyaw terang bawi ka apa tejeng karena ujuk-ujuk pating koceak sarta teu antap parah deui belanyang di bae duanana lalumpatan muru ka jalan gede katempo ku si dorji katut talimin piribit deui duanana lalumpatan gatugangeunana pamirsa mana oreng andi dina ngarongheapna teh kadinya teh persis pisan dina waktu kaayaan pamajid anu sasaatna keur nunggu-nunggu dawuh atuh andi sanggeusna ngahanca bedog-bedog bawi ka apa katut kana saterusna kana badan-badana nu antuk nu bawi ka apa jeung karna tingkot sehingga terus lompatan antara duanana oge geus teu untupan pikeun neruskeun patelakna andi nuhun jangan di pamajid ngagentak udang sarta terus ngarangkul ka andi teu karasa cipanonna teu terus merubut kasurungku ka bunga sarta katumarimana sami-sami aki si kana nyucudna keur kakuan teh nya andi malesnya rangkul pamajid. Alhamdulillah tesangka geuning ari pitulung pangeran mah kebenaran meureunnya jangan di tengulampreng ka lebah dieu sadaresna mah ngahaja nyusul aki abdi teh tadi nama bade ka Cipans
kaji capar abdi teh namung kawan di mana aja pepenak sareng Ganjar saurna aki nuju di dayeuhkeun tas we abdi teh nyusul karasan palih ditu lebah tegalan ninggal nu ledug lantaran penasarannya abdi teh dibujeng ka dieu kitu tah ki kebeneran jalu dikersakeun ku pangeran hidup bet dipanggihkeun jeung Ganjar aya keperluan penting ka aki teh atanapi piwarang paguru karep abdi we ki hoyong penak sareng salira dupi aki sareng bade angkat ka mana atuh ieu teh apanankeun nyosan kapalaina paguru ieu teh jang sarta satuluyna mah dek be ku pamaji didongengkeun yen manehna teh diperdik ku Aki Musani pikeun maluruh anakna nu ngaran Mursan sugan we cenah aya kene kutan kitunya nah kita nengintanna masih aya kitu Aki andi ngariuk kaget mana horeng Aki Musani teh geuning aya kene anakna nu majarkeun nunggelis teh cenah susuganan we ujang ari dipastikeun mah duka aya kene duka tes tiladunya tapi mun kaparengan papanggih teh pikeun Aki mama poho sumuhunnya mugi-mugi we atuh tiasa kepenak janten ayeuna Aki teh bade teras kadayeuh nya ya patuh urang barang we baturan Aki sakalian mangga Aki ongko dirorompok oge kesal abdi teh saterusna mah andi teh ngebarengan pamaji lempang ngareneng bali teh petot ngobrol sapanjang jalan lolobana mah ngobrolkeun ngeunaan Ki Mursan anu cenah leungitna teh beunang disebutkeun mangsa keur jajaka kene mun bener aya kene takdiran umurna teh moal jauh ti gumilar ngan hanjakal dina nyaritakeun teh kaayaan Ki Mursan teh teu nepi ka bubuk leutikna teu detil ceuk basa kiwari mah jadi pikeun andi mah teu bisa maparah kumaha pirupeun Mursan teh ngan cenah teu mirip Aki Musani zaman keur ngora ari andi kapan-apalna ka Aki Musani teh ayeuna anu geus sakitu kolotna sama sekali teu bisa dipaparah kumaha rupana Aki Musani saacan dimangsa ku kakolotan pamirsa aya kana tilu poena pamajid jeung mulibek jeung andi di dayeuh tempo-tempo mondok deui moek di imana kawuhan gumilar nyaeta salah saurang langgananana nu sok pesen oncom bako nawa arang tapi nyaeta Mursan teh lebeng teu kapanggih kalangkang-kalangna acan puguh neangan jalma nu teu puguh laratana ieu mah asa tangan ukur di tempoan sugan we jalma-jalma anu pegali wota teh diantarana aya Mursan anu ku maranehanana keur dipaluru engko hari pikeun andi mah paekeun nakar tacan nyaho kumaha rupana kaopat poena bring neruskeun lumakuna ka leles kuncung-kuncung anu dibulu teh ka pasar lantaran didinya sasatna panan loba jalma di mana-mana jen narangtung di lawang pasar pikeun nengetan nu latar liwat kaluar asup ka jero pasar geus rada beurang balik ka Cipancar pamajid teh dibawa ngendong ka imah Ki Saudi isukna bring deui ka pasar rek ngalakukeun seperti kamari deui ngajarentul ninggalian jalma-jalma bari andi mah rarateret nempoan sieun papanggih jeung Jang Husein atut pacalang-pacalangna nyaeta Ki Badra jeung Pajaga pokona mah mun kebenaran tembong rek disingkahan supaya ulah kejadian ributan da geus puguh Ki Badra boh Pajagra katut Ki Jalal piraku teu ngebogaan rasa penasaran ngan anu alusna
nu dipeka power teh kebenaran tepangi kawasna bae teu keur teu parurun kaluar ti imah kitu panyangkaan imah. Padahal mah dina mangsa-mangsa ieu teh Jang Husein geus taya dileles manehna nuturkeun pajagra ka nongtong negara tengah ongko deui teh saprak. Pepegatan jeung ieu ku bapana geus tara ieu diopenan. Bosan dileles biur ka kadung orang adon monok moek dim Madtasim di dieu meunang 4 poe geus karuhan teu ngadatangan hasil mah bling be barali ka Cipancar sarta isukna terus katamak baya pikeun nepungan Aki Musani dek bebeja heula bisi arep-arepeun yen maluruhan murasan teh can diparengkeun hasil. Eun bae atuh Ajin Ki Ajin geus taya dikeuna meureun budak teh. Atuh lamunnya aya dikeuna meureun melesak ka jauhna atawa memang balik deui ka Cirebon. Keun bae ayeuna mah tong diteangan. Geus we da ieu mah meakeun kapanasaran dumeka gimreng-gimreng ku impian puguh. Kitu pokokna Aki Musani waktu pamajid nepikeun lalampahana dina nggoning maluruh mursan. Ditambak baya menang 2 poe bling deui arinit ka Cipancar. Sanggeus nyimbang ka Kisahudi pamajid mah terus bae balik ka Cipacar. Ka Cicapar mah mopai jalan gede bari sugan we panggih jeung nu keur dipaluru sanajan bener ceuk Aki Musani mah tong dipaluru deui. Tapi ieu mah sambilan be bali-balik nepi ka warung peuteuy nyimpang heula ka hiji warung sisi jalan lantaran ngarasa hanaang. Rek ngabaseuhan heula ti koro anu geus ngarasa galing lantaran lumakuna anu lumayan jauhna. Kebeneran di warung teh loba anu barang beuli. Ngaropi bari narongkong kitu we sarindengna dina bangku awi bari nyang hareupan dadasar dagangan. Inung ting suruput dina cangkir awi tempo-tempo sakokoh atawa pilih genti lantaran teu cukup cangkirna. Mireungeun nu ngarong heap teh nu boga warung ora keneh ngagentak wae. Umakuna ka pamajid hormat takel pada ningali bubudena anu beda tinu anu biasa ngaradon ngopi di kawarungna. Ieu mah beda ngebrehkeun kumara sarta wibawa nu matak serab nu matak kendak di aku ka jero warungna. Teu pantesna keur lamun kudu nongkrong di luar warung beureum jeung nu sajena. Mangga di dieu atuh. Pak, linggih dilebat. Boga warung teh bari dodongkoan nemongkeun panghormatan. Sawios ujang. Di dieu we Aki mah pamajid membasakeun Aki rarasaeun kawijana atawa ka Andi. Ongko pantesna keur anu boga warung teh lamun nyebut Aki pamajid ka pamajid. Kirang sae Bapak. Aki di dieu dilebat supados tumanina. Nu boga warung keukeuh. Sumuhun Bapak dilebat angguran mah. Kirang sae di dieu mah kalotor ye. Nu keur sila tutug dina bangku ngagentak ngarumbaikeun sukuna ka handap. Memangnya bangku teh kalotorna kerdanya nu ngarodon ngopina di didinya ka tempo-tempo bali cari ngogo dampa suku anu sakitu bayadug teh. Teu inggis-inggis nelincak bangku. Mangga itu ujang. Pamajid ngeuleuyung kalawang kalacat unggah sedengkeun pamajikan boga warung ngagentak ngemparkeun sama kojengkang ngarawe cangkir seng tina pagot curulung dieusian cain teh herang-herang oge sidik make teh da ali teh kono dihareup mah pantesna dientehan teh ngan sakali we barang mimiti kadituna mah curulung be ditimpa ku cai asak geus teu ngurus dienteh deui. Waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek
Pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.